Si Kobil, aing nggak kebenaran nitipkeun duit ke si Rosadi itu kamu itu ladang beli udud poho aing teh nginyeun euy. Percaya moal nya aing euy. Sayakeun lah. Bir, Naon? nitip duit aing euy. Ke si Rosadi. Memang mana deket Pak? Mana ya? Di mana sih si Rosadi? Kayak diberi udud sabatang lah. Siapnya. Naon tuh? Gampang, cuma gampang lah. Jor ini tuh. Siap. Iya duit naon sih baju Mang Rosadikeun. Raku kok beliikeun dia. Lumayan 20. Buat aing sabungkus mah udah GP. 2 bungkus meureun. Pamali euy, dosa. Cuma neraka. Ayalah udut mah ti sebejung sebatang mahi keur isukan. Video. Kenal kejijing kita. Cup euy. Aya katitipan duit yang subejung aya ka Mang Rosadi nyatakeun. Titip euy. Mas ya, ka itu hanya aduk di geus biji leutik kitu. Mbak tuh ka Rosadi di dieu lah. Dek teu kuat. Teu kuat. Beli na, bandit ke aing. Berapa paling dibelikan lah? Lumayan nih, kan beli minyak mah 2 kiloan. San. Duitnya dititipkeun ka si Kobil ku aing teh. Da deukeut Mana tuh budakna? Pak di dinya ada teh kan sorangan karunya deui. Aduh, Di mana mau gitu? sangat me. Paingan atuh. Hajik tangan ya. Si leungit siap. Nah, kemana budak? Ya sih head mah dapat duit aing kayak gitu. Kemana Kang Head? Hanya aduk. Teuing tuh ku si Ucup sate. Kemana Kuat budakna? ka? Hah? Kemana budakna? Ting na cicing na itu euy. Sigana kemana? Oh itu nih budak teh. Kayak ada ilmuwan tadi teh. Ngajak nih. Tuh. Kemana nyalumpat? Si kalian mah di kunaon teh? Kemana Kehen? Duit kan dia kan? Bisa tadi ngomong naon euy. Siga gangguan aing. Por. Teh si Kobil. Ditipun ka si Rosadi. Euy. Ku aing. Ana sumpat euy. Ku aing. Ya kemana? Itu berarti nyawa aing terbunuh duit jangan lupa rabuna. Keur meuli cangcul ka majikan. Aduh, ya. Balik. Cuk. Kemana budak ini? Ngumput udah. Euy. Mana duit Kehen? Iya. Nya kunaon kan lompat. Asmantak naon teh kebulan aing mah. Ya maruk aing ngebugan. Mana kitu dawen? Mana seru ini tah?